hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna budak bager ari di pepatahan ku bapana teh sok nurut ari anu gede hulu mah di pepelingan teh embung jalma hade saucap-ucapna nguntungkeun ari tukang nipu mah malah resep karena kekerasan ngomong masing hati-hati hirup kudu dijaga nu ngomong naga gabah baris dijungkel pangedulan senajan loba kahayang ge moal laksana sabalikna anu getol sagala kahayangna tang tu kahonta jalma jujur ngewa karena bohong ari anu jahat mah saucap-ucapna teh ngan ngerehkeun jeung pikajadieun aduh raoseun laras-laras Raoseun. hikmah Gusti di kitab Siloka ieu teh keur ngajagi hirup urang sauyunan di kahirupan urang sadidinten boh di keluarga nyapanya Terus pisan. boh di wargi-wargi urang oge di masyarakat ieu di ayat anu kahiji dugi kalima Pak aya budak bager aya anu ngagaduhan cariosan nu leres sareng jalma jujur maksudna nu rajin Pak Betul. budak bager anu disebatna teh cenah di papatahan teh nurut tah Pak ieu kumaha ieu hikmah Gusti nyebatkeun yen budak bager teh upami di papatahan teh nurut benten sareng zaman ayeuna Pak tos disebatna mah gaduh Yosua anu sebatna mah dewasa tapi dina waktos di papatahan mah geuningan aya nu ngalawan teu nampi kumaha tah Pak atanapi aya kamandang-kamandang pangemut tinu sanes sok Saheula. mohon ieu sae kangge pangemut urang Mohon. dina kahirupan urang sadidinten ieu ya urang Momen heula, mangga. mangga kapayun Kang Aisyah. Tong payun teh. ti abdi aya kamanang kieu nya Anan teh Kang? kamandang cenah. Oh, mohon. kamandang upami ku urang dilenyepan dina zaman kiwari memang aya hiji perbentenan dibandingkeun sareng zaman-zaman kapungkur kitu nya Bentenan. anu karaos Nya. kitu nya ayeuna contona murang kalih ayeuna sareng murang kalih kapungkur da katinggal atuh bentenna teh contona kieu saupami da ari budak kapungkur mah anu karaos ku abdi lamun ieu teh osok babari lamun mambatahan ka budak lamun nyarek contona nya misalna ulah anu lamun misalna dahar
ulah ngobrol gitu nya. Tah ari baheula mah narurut. Kitu nya lamun makan teh aya aturan gitu nya. Han eta osok di ieu ku sepuh teh gitu nya. Narurut baheula mah gitu. Aya kasieun ku kolot teh. Ku sepuh teh. Tapi ayeuna mah gitu anu karaos, nya nu karaos ku abdi gitu nya. Sasah pisan ayeuna mah kitu lamun urang hayang ngawurukan ka murang kalih teh misal lamun da teu cukup sakali atuh lamun nyarek teh. Ka murang kalih ayeuna mah kitu nya. Luka meureunan ari zaman ayeuna mah atos benten naon teh ngemut atau zaman gitu nya. Etana naon namina teh lah. Fokusna benten ayeuna mah gitu, fokusna. Kumargi meureunan ayeuna mah seueur mainan, seueur gadget, teknologi meureun eta mempengaruhi oge gitu nya. Janten murang kalih teh seueur ninggal wah kieu jadi rupina rada kirang gitulah karena ieu sepuh teh gitu anu karaos ku abdi. Janten maksud akang ku pangaruh perkembangan teknologi ieu janten dina hal nampi pangaweruh ti sepuh teh aya benten sikap. Kirang bisa sikapna benten. Kang Budi. Mohon. Leres aya anu ngageser panginten tina ajen inajen tina rasa hormat na ka sepuh aya anu ngirangan malih panginten aya nu meh ical hampir ical kumargi tadi teh panginten nya jai zaman mah panginten kitu wae nya nanging nu ngeusian zamanna panginten nu ngeusianana jadi janten benten nya abdi oge minangka nya abdi mah da kiwari masih keneh gaduh sepuh kitu nya minangka nu janten murang kalih oge minangkan janten sepuh oge. Abdi gaduh murang kalih oge. Janten benten kitu antawis ayeuna mah sieun kitu ku kampung kurma. Sieunna teh aya nu memang ku sieun, aya nu memang tos ngaraoskeun kitu. Sieun sigana tong ieu cenah tong ngana teh tong ulin jeung awewe gitu misalkan maksudna teh kapungkur nuju alit bisi pacampur getih cenah sieun apa nu kabayangkeun teh pacampur getih teh naon gitu kumaha gitu da teh sieun ai kapungkur mah pamali cenah bisi pacampur getih tos tabuh genep sonten mah teu kengeng di luar cenah bisi dirawu kelong cenah nya dirawu kelong sieun eta teh gitu ku kitu oge agungna eta kelong muhun dugi ka ayeuna sandekala cenah gitu kan sandekala teh pan pergantian waktu nya sandekala cenah bisi dirawu kelong sieun eta teh ku sapertos kitu ge kumargi panginten pangaweruhna anu ti luar tinu janten sepuhna benten kirang gitu ari ayeuna mah kan kabuka itu geningan itu gitu naon cenah gitu kan kumargi informasina tos lengkep ayeuna maksana teh tos lengkep teh tos langkung seueur batan kapungkur gitu janten marurang kalih teh malikir saur sepuhna kieu atuh aya dina kanyataan atanapi nu milarian dina internet dina naon mah aya benten-benten tah aya we tinimbangan ti dinya teh kitu aya naon disebutna teh gambaran nu disebut si mama ngabohong gitu nya memang eta oge kedah di panginten kedah aya evaluasi nya sanes dikritisi tapi evaluasi kangge maparin terang ka nu janten murang kalih nya entong ngabobodo kitu nya gitu tos we dicarioskeun sagamblangna kitu entong kelong wewe atau naon gitu berarti kan dina cariosan pasal-pasal sateucan ge cenah entong ngabohong nya berarti kapendak ayeuna mah upami ngabohong ngabohong kan engke milarian nyalira usaha wae gitu ai kapungkur kan can aya atuh telepon ge kana seeng meureunna nya tah leres Pak naon anu dicarioskeun ku Kang Omen sareng Kang Budi teh kulantaran zamanna ayeuna mah zaman media sosial informasi teh sakitu gampilna bade informasi ti mana wae aya tiasa ngaakses upami gaduh internet tah memang katinggalna oge nya piwuruk-piwuruk ti dina widang rohani oge Pak tos rada benten ayeuna mah ieu teh naon nu sebat jamaah lah gitu ningal atanapi ngadangukeun ieu ti kakak rohanina atanapi guru-guru rohanina rada benten ayeuna teh tah kumaha Pak kamandang Bapak perkali sekali anu namina benten ya
tong ningali ieu si loka ieu teh tos diserat 1000 tahun ka pengker atuh. Nuhun. Tapi zaman kiwari masih aya keneh nu kitu. Sareng leres dinya. Leres deui. Anu dicarioskeun ku si loka teh kaalaman ku urang. Disebatkeun ieu zaman naon, zaman canggih, zaman Iya. internet. Kapungkur ge aya budak anu bager, aya budak anu bangor. Iya. Kapungkur aya. Zaman kiwari aya tuh. Aya. Aya bentena tapi eta nu samina. Aya nu bangor, tadi nu kudu aya nu bager. Cek ayeuna urang bae ngobrolkeun budakna atanapi sepuhna ye. Margina aya oge kolot punten. Aya oge tos kolot bangor. Bangor. Tong budak kolot. Punten. Tah eta janten tadi teh nya. Da eta sepuhna ge kapungkur kan budak. Leres. Abdi gaduh rencangan. Namun bawang-bawang teh kita budak teh. Naon cigana? Tah. Wayah lah, da abdi ge kapungkur ge bawang. Cor bapana gitu. Abdi ge gitu malihan langkung bawang ti anjeunna. Nganterkeun wae lah. Eta kanyataan janten. Ya, tapi orang bade ningal naon aya? Bade ningal budak nu bawang atanapi kumaha kitu nya sepuh mayunan murangkali anu model kitu tah nu bangor. Naon tah? Nah, upami urang salaku sepuh ya memang eta teh ti kapungkur aya anu bangor, aya nu bager. Dugi ka ayeuna. Kahoyong sepuh tangtos kumaha anu bangor janten bager. Kahoyong. Tapi kumaha upami saur budakna, saur murangkalihna, da abdi mah teu bangor. Cek bapa abdi bangor, abdi mah teu. Benten ya. Saur bapana lepat, saur budakna leres. Benten, tiasa pasehat. Berarti urang tinggal ka hiji, salaku sepuh ya. Kedah kumaha ka murangkalih. Seur mana ya? Seur miwarang atanapi seur ngalarang. Duanana di kirangan. Kirangan nu ngalarangna. Kirangan nu miwarangna. Kumaha tuh? Di baturan, di rencangan, sasarengan. Supaya nurut gitu. Eta, tong diculkeun. Upami ngalarang diculkeun pan. Upami di bewarang sami diantepkeun. Tong seueur miwarang, tong seueur ngalarang, beuki baong punten. Upami di rencangan benten, sasarengan. Mangga atuh. Sep, Ari, hayu sareng bapak ieu. Neng, ayo sareng bapak ya. Saur ibuna, Neng, Sep, ayo sareng ibu. Janten ngalaksanakeun sasarengan. Itu salamina, aya waktosna panginten murangkalihna ka sakola. Bapana ka kantor, ibuna masak di bumi, sieukeun. Teu salamina. Tapi di mana ayana waktu sasarengan, aya di bumi sasarengan, tong hiji di kamar payun, hiji di kamar pengker, upami aya loteng panginten, hiji di loteng. Sabumi tapi teu sareng. Eta. Sabumi teu sareng. Janten naon dipimaksa teh? Eta teh urang kedah janten tuladan. Ayo sasarengan. Ieu mah tos lami di luar. Teu sasarengan, teu kapendak. Di bumi aya oge, tapi angger teu kapendak. Malihan ieu. Kaalaman ieu. Hoyong seuri abdi ge. Eta bapana nyawuran budakna. Ayo turun, makan. Make naon cobi? Di WA. Sabumi. Di WA. Tong di benten lantai. Ieu di kamar, henteu diketok. WA. Henteu disumpingan. Henteu disumpingan. Henteu. Tah. Tong nyarios aya budak baong. Da urang ge. Ya istilahna kantos baong atau malihan ya panginten masih bawang keneh. Enten upami ninggal di nasi loka
aya eta teh. Hmm. Berarti kada kumaha. Tong diantepkeun. Tong diculkeun. Tong seueur miwarang, tong seueur ngalarang. Urang kedah Nyerengan. sasarengan. Sasarengan. Di mana aya ningal eta budak nuju main komputer, laptop, naon namanya teh game online teh geuningan. Pula tutup di pareman listrikna. Sarengan nuju aya game naonnya gitu. Sarengan we atuh. Nuju nonton film naonnya. Iya, gitu Pak. Di sarengan janten naon anu dipimaksud ku abdi eta tong diculkeun, tong diantepkeun. Model naon teh bahasa kapungkur teh cul budak sina anteng. CB SA contoh. Sina anteng. Pasihan we ieu HP sina anteng, ibuna sami. Oh, nya. Sina anteng, bapakna sami gitu pan. Eta teh sabumi tapi teu sareng. Kumaha tah? Tong dugikeun ka kitu. Upami masih kene kitu, cik atuh diemutan. Upami urang hoyong budakna bager sarengan. Disarengan, dibaturan. Dibaturan. Tong ka mamana antepkeun. Eta tadi di bumi ke diantepkeun komo di upami teu di bumi. Tah eta Kang Sam Janten sementawis. Mohon. Eta oge dipangaruhan ku sikep urang-urangna pangintennya. Upami urang bade ngawurukan atau masihan terang, urang teh kedah masihan kamandang panginten kumaha aranjeunna Kedah tiasa ieu nurut saya nya. dicontohan. Leres dicontohan. Contohan. Leres, Berarti leres. sanes miwarang. Urang mah bari jeung urang upami miwarang. Tiasa tuh urang na kitu. Tiasa teh nu dipiwarang ku urang ngajalankeun. Tong nyarios hungkul. Leres. Itu sampah diangkat gitu kan. Nya. Nah, tuh. Nya. Ku urang we heula. Kan pan katinggal gitu pan. Masihan contoh. Contoh nah gitu Mohon. tah. Upami memang hoyong ya aya perobihan. Timurang kali urang. Tah gitu Ya, kan. Sementawis. Mangga lajengkeun. Tiasa oge teh nyapanya upami aya urang mendakan murang kali atanapi jalmi lah. Ayeuna teh ngadangukeun piwuruk urang atanapi masukan-masukan ti urang tapi ti payunan mah nya tapi dipengkereun gerontos hatena tah kumaha. Aya teu pengalaman seperti kitu. Aduh, cenah. Memang gitu, Pak. Mohon tapi bari jeung teu dilaksanakeun gitu. Nya ta eta. Abi aya sakeureuk pengalamannya ieu. Nya. Sok. Anu katinggal ku abdi da dina mamatahan teh rupina mah disebat gampil henteu gampi, disebat hese dan teu hese nanging rupina ieu anu perlu hikmat gitu nya kanggo ngawawadian murang kali atanapi kangge ngawurukan murang kali. Contona kieu. Aya hiji murang kali ari di bejaan ku lanceukna mah nurut kitu nya, tapi lamun di bejaan ku bapana jeung ku indungna mah teu nurut. Gitu. Padahal mah kan bahasa nama sarua atau tujuanna mah kan hayang maksudna mah sarua hayang ngarobah eta budak. Tapi kunaon tah ku indung bapana mah nepikeun ka sababaraha minggu sababaraha ieu teh henteu nurut wae. Tapi bisa eta budak teh jadi bager kulantaran kulanceukna. Kitu di patahan teh. Mungkin ieu memang selain ti kedah aya gaduh cara kedah kumaha urang menghadapi murang kali oge kedah marewikeun hikmat oge kitu kanggo urang ngadugikeunana gitu. Ya. Margi henteu sadayana gitu anu ku urang diucapkeun teh tiasa dugi eta ka murang kali. Teu sakecap-kecapna gitunya supaya kumaha anu dipasihan terang teh tiasa nampi. Nah, Terus gitu. mohon. Tah urang diaoskeun heula. Ieu nu ti ayat 8 dugi ka 15 geura. So. Piri ku catrik. Mohon. Mangga.
Jelema bener ibarat cahaya ngagebrai. Jelema jahat mah ibarat lampu melempem rek parem. Sifat angkuh nungtun kana pisusaheun. Jadi jalma mah ulah sungkan menta uang. Banda mah beuki gampang dialakna, beuki gampang beakna. Beuki wekel ngalana, beuki nambahan lobana. Estu nalangsa lamun pangharepan gagal, sabalikna anak kahayang laksana hate pinuh ku bagja. Nolak nasehat eta teh menta kasusah, nurut kana nasehat tangtu mulus. Piwulang tinu budiman ibarat cinyusu ngaburial terus, bisa jadi jalan pisalameteun tina bahya. Akal budi ngajungjung darajat, ari jelema anu sok cidra mah anggur tumpur. Ya, geningan cara ngomunikasikeun wejangan-wejangan urang teh kedah aya carana nu tadi disaurkeun ku bapaknya. Kumargi memang upami jalmi eta kan nurut kana nasehat tangtu mulus, tangtu berhasil saurna teh pi salameteun tina bahaya. Tah kumaha tah aya pengalaman-pengalaman kumaha memang dina cariosan urang teh penting pisan dina ngawurukan atanapi masihan wejangan teh anu leres. Aya Kang Budi, ayo ti Kang Geril. Kumaha tah pengalaman? Pengalaman di abinya, Ya. abi ge di keluarga kaleresan ge jadi sulung, abi gaduh adi-adi kitu nya, kaleresan. Jadi saleresna mah pami menurut abinya aya nyambung oge ti bahasan anu minggon kamari. Aya bahasan di kitab oge nyata bahwa sata acan urang mapatahan batur urang kedah ngadangukeun heula batur. Tah eta paminumutkeun abi kitu nya pangna kunaon aya budak di papatahan ku kolotna nah teu nurut-nurut wae. Beureun sigana mah budak teh pamisalkan bade jujur boh tentang kagorenganana selalu dicarekan heula gitu, teu didangukeun heula si naon ieu teh budak teh beut ngalakukeun kagorengan ieu gitu. Tah nya mungkin eta gitu numutkeun abi gitu, numutkeun pengalaman abi gitu. Ya janten urang teh kedah ngartos naon anu janten nu diemutkeun atau nu dipilampah ku urang kalih teh aya alasan-alasanana urang kedah ngartosnya. Memang pangandika Gusti kitu nya nya. Pami urang hayang kitu ka batur hayang kitu ka urang ge kedah kitu. Kedah kitu ka batur ngartos. Kedah tipayun Kedah kitu. tipayun mohon. Aya Mohon tadi dicarioskeun naha ari urang kalih mah kalanceukna mah bisa nurut. Ari ka indung bapana mah hese nya pangiten urang kalih oge nya abdi minangka urang kalih miharep kitu nya anu nganasehatan teh relevan numutkeun zaman ayeuna kiwari relevan teh maksudna teh boh dina sareng kahirupanana cocok sareng kosakata anu dianggena oge cocok relevan kitu nya. Janten wah ieu mah da aya lanceuk mah panginten anu janten raka mah teu pati jauh teuing umurna janten tiasa babarengan ieu mah berarti aya kepercayaan gitu Ya, aya percanten gitu anu jadi lanceuk mah ada teu pati jauh teuing anu jadi kolot ada jauh pisan gitu dianggap teh sapertos gitu gitu. Janten aya oge semacam naon nya ieu teh kadeuheusan kacaketan tina yuswa eta tiasa ngajantenkeun
kalimah-kalimah atanapi kecap-kecap nu didugikeun teh dipika hartos dina konteksna gitu, konteks urang kalih anu dipapagahan gitu. Mangga Pak, aya tambahan. Lajeng oge Kang Sam. Ieu katinggalna emang kedah diemut deui ku para sepuh ya. Nah abdi selaku sepuh mika asih teu kamurangkalih. Dasar asih eta. Gadukanya teu. Punten, margina aya rumah tangga anu penting tos gaduh putra, tos gaduh keturunan, tos tekap. Teu aya tanggal waler. Ya. Bari disebatkeun, abdi mah tong waka istilah mah ka budak heula. Misalkeun salaku istri ya, abdi kantos aya nu nyarios. Dah, tinggal witan ge abdi mah memang teu bogoh ka cara oge. Kumaha kamurangkalihna cuy. Aya nu nyarios kitu, Pak. Aya oge. Pamanggeutna nya cara oge nu nyarios. Abdi mah dijodohkeun. Teu bogoh-bogoh acan ka eta pamajikan. Teu gaduh ka nyaah. Diantawis Sepuh kamurangkalih. bapakna sareng ibuna. Oh. Kahiji tah teras kamurangkalihna kinten-kinten upami kitu tah. Sepuhna kitu modelna. Kumaha kamurangkalihna. Nya. Tah ayeuna saupamina teu acan gaduh. Teu acan mika nyaah, teu acan gaduh ka nyaah ka boka istri, boka saroge, boka murangkalih, teu acan telat. Aya waktos, masih kene aya waktos. Tong ngalepatkeun nu tos kapengker. Ayeuna masih kene aya waktos, Robi. Sok. Istri kacaroge. Carioskeun we, abdi bogoh ka bapak. Tong isin. Sami ya kedah nyari silih nyarios anu sae. Tangtos katinggal oge ku murangkalihna. Bapak sareng ibu meni mesranya. Tah eta janten kanyaah dina hal Kanyaah. mohon kedah gaduh maparin kanyaah. piwuru kamurangkalih kedah janten dasar nya. Namung ieu waktosna ya. Kagak. Coba dipungkas ku ieu kidung. Kidungnya sok lah. Ayat 16 dugi 18. 18. Mohon sok. Jalma anu sehat akal sagala lampah dipikir tisa memehna ari nu gejul mah sok tuluy nanggarkeun kagejulanana nangkarakeun kagejulanana utusan anu teu beunang dipercaya matak nyelakakeun utusan anu satuhu mah lantaran rapi jalma anu sehat akal sagala lampah dipikir tisa memehna ari nu gejul mah sok tuluy nanggarkeun kagejulanana nangkarakeun kagejulanana